Nyironggeng loba nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur natrak jadi sajarah sastra pitutur tapi sing ingat hiji basa geus ranakna nutup aya sasakalana saha nu haat saha nu iceus kana ieu perkara lodaya puragabaya gesan tandang sajamidan lodaya maung karuhun nagaur anu ditunggangan puraja kami nace perbana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawa. Geus pae posok nandungkeun jiwa jeung raga kemerdekaan negara. Tapi yang disebut pejuang geus kaki rongkang di medan perang di Karawa. Nyironggeng midang najan marah di raga anu maksud tapi kinya berisi pak nggoning bebela salamah saleh.